medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun nalika si Konceleng sareng Wisrawa bade ditelasan ku Barjaya harita aya anu nyalametkeun si Mr. X geleunya anu nyalametkeun anu saterasna Mayang Sakti sareng Ki Bajuri naon teh disirep katinggalin aku Barjaya sapertos si Konceleng sareng Wisrawa. Nalika ningali Mayang Sakti sapertos sareng Ki Bajuri sapertos si Konceleng sareng Wisrawa, Barjaya teras nangtang tarung ka si Konceleng sareng Wisrawa mamalihan mohon ngajak tarung hiji-hiji da terus ka irong ngalawan duaan langsung mah Barjaya moal sanggemeun kitu panangtangna Barjaya ka si Konceleng sareng Wisrawa mamalihan. Urang lajengkeun serial si Konceleng dina jejer carios putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia Mayang Sakti anu kenging panangtang ti Barjaya seperti kitu teh anu katinggalinya jadi si Konceleng alias si obat awel kerung banget teu ngarti kana caritaan Barjaya bari jeung bingung Mayang Sakti terus tumanya Pupuh Barjaya ke sakedap kunaon ieu teh salira bet saperti anu bingung linglung kitu geuningan. Ki Bajuri disebat Wisrawa atuh kula disangka si Omot kumaha ieu teh banget teu ngarti ieu kula mah kunaon pupuh pacenten kieu aneh kula mah banget teu ngarti teh aya naon ieu teh pupuh. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti geus teu ka pangaruhan deui ku kakuatan gaib ayeuna mah pulih deui ingetanana rasa kaget jeung teu ngarti kunaon kaayaan Barjaya jadi seperti kitu. Barjaya kerung saterusna meureumkeun sapasang panona bari musirkeun kakuatan batina. Waktu Barjaya beunta bener be anu disangka Wisrawa teh Ki Bajuri. Kitu deui anu disangka si Omot tetela Mayang Sakti. Barjaya jadi kaget jeung penasaran. Terus ngareret ka tempat rubuhna Wisrawa jeung si Omot alias si Konceleng. Tetela geus taya sasaha. Beuki namahan kakagetna Barjaya waktu ningali Hambali jeung Injani tetela sarua geus areuweuh di dinya. Barjaya ngabagikeun paneuteup ke Ki Bajuri jeung Mayang Sakti bari nyarita semu ngambek lantaran teu atawa lantaran hatena anu hanjelu.
setan alas. Cah, saha nu geus kumawani ngalinglungkeun diri kuring ieu teh? Edan. Lamun kieu mah tadi meureun aya jalma nu geus nulungan ka si Wisrawa, si Omot Hambali jeung Injani ieu teh. Gana nu teu kahartina teh kunaon kadatanganna bet henteu kanyahoan deui. Ieu anu teu ngarti teh. Piraku atau eueuh nu nyaho? Eueuh nu nganyahoankeun aya nu datang ka dieu. Piraku ieu teh teu kanyahoan. Piraku. Eueuh nu nganyahoankeun saurang-urang acan. Yang matak ieu teh anu jadi kagetna teh pupuhu. Kadatangan eta jalma taya anu nganyahoankeun. Nandakeun elmuna memang punyul tur boga kamampuan ngalinglungkeun pikiran orang. Malah bisa nyambarkeun kana panenjo panon urang ieu teh. Ki Bajuri ungut-ungutan ngabagikeun paneteupna ka Barjaya jeung Mayang Sakti bari terus carita. Ulah jadi aya pikiran teh. Moal boa ya anu geus nyabarkeun panenjo sigarang larang oge eta jalma. Dapanan sok beja mah si Wisrawa teh sirahna dijingjing dibawa ku sigarang larang ka alas waringin. Anu matak eta jalma memang luar biasa ajeun bawasena ieu teh. Hetan. Geus gagal deui wae ieu mah ieu teh. Geus gagal deui wae kabeh rarancang urang teh teh. Nah saha atunya? Saha mangklukna anu geus ngalinglungkeun ka kuring teh? Keur sigarang larang mah geus andel-andeleun. Si Wisrawa, si Omot paragat nyawana ku kuring. Coba. Kira-kira na. Saha di dunia kajawaraan anu boga ilmu saperti kitu Nyi Mayang? Ku pangemut diri kula mah. Najan nya oge aya anu boga kamampuan ngalinglungkeun jeung nyamarkeun paningali pupuhu jeung sigarang larang anu tahapan ajan pangartina. Tos dugi kana tahapan ajen kasakten. Lebah dia bisa dipastikan eta jalma sami jeung sigarang larang tos dugi kana tahapan ajen kasakten ieu teh. Barjaya sirahna gigide ngarenge katerangan siga kitu teh. Barjaya neuteup ka Ki Bajuri bari terus nyarita deui. Cilaka geus kieu kajadianana mah ge. Gagal total sakabeh rarancang urang lamun kieu mah. Ieu kajadian bener-bener di luar dugaan. Teu nyangka bakal ngaranapan kajadian anu saperti kieu. Nah, geus kare kumaha ieu teh? Coba. Ceuk Ki Bajuri. Are kumaha lamun geus kieu? Waduh, kuya oge sarua eta bingung. Pupuh bingung. Sebab ieu kajadian memang teu disangka-sangka. Kangaranan pupuh jeung sigarang larang bisa ditembus ku ilmu sihir mah. Kok jelas lain jalma sambarangan ieu teh. Ya, ayeuna mah kudu mikir heula anu tenang. Ari kajadianana kieu mah. Urang kudu tenang heula ieu. Kitu pupuh. Bener teh Nyai? Bener kitu Ki. Urang kudu nyusun deui rarancang ieu mah. Sabab rarancang anu ayeuna mah tetela aya dina kagagalan geuningan. Barjaya neuteub seukeut ka hareup ka tempat anu kosong bari terus carita. Haram jadah. Bener-bener kurang ajar tamangkluk anu geus ngulinkeun ka kuring. Rek dikamanakeun ieu beungeut ieu mangsa bebeja ka sigarang larang. Da eta atuh dah. Sigarang larang wake non make waka buru-buru mulang. Coba sakalian diperenan duanana. Beres berenang.
Kangaranan kieu kajadianana mah apanan jadi manjang ieu teh urusan teh. Aduh. Bari ieu kajadian teh eueuh nu nganyawankeun deui. Saha anu geus nulungan si Wisrawa jeung anu sejena. Ditambah deui kuring can nyaho saha sabenerna si Omot Awel teh. Duh. Pusing kana sirana ge dah jadi lieur. Kehet deh. Ayo wae deh. Barjaya jadi ambek-ambekan sorangan lantaran hanjelu hatena. Sagala rupa rancangna tetela aya dina kagagalan. Dahlia orang tinggalkeun heula kaayaan Barjaya. Caturkeun harita hambali jeung Injani anu ditulungan ku jirim jalma anu make baju sing sarawa hideung jeung ditergos hideung teh. Najan wan Cipeuting harita milih mulang ka Pilemburan. Sajeroning lumampah hambali jeung Injani jadi ngupat ka jalma anu geus nulunganana. Hambali anu muka babaran lisan. Akang teu nyangka sacongo buuk. Anu nulungan urang salila ieu teh nyata Ki Omot Awel jeung si Bogel teh Kang Wisrawa jeung Ki Konceleng geuningan anu mangrupa salah sahiji ti 4 jago anu tahapan ajen kamampuhanana geus nepi kana puncakna. Ngan anu teu kaharti ku akang masaha anu tadi nulungan urang oge Ki Konceleng katut Kang Wisrawa ieu. Ari nilik dina baju anu dipake nama sarua jeung si Bogel alias Kang Wisrawa geuningan. Abdi oge sami eta anu jadi kapanasaran teh Kang. Wah, kitu guruna si Bogel alias Kang Wisrawa mah. Margi anggoanana apanan sami. Elmuna bener-bener hebat Kang. Bukti Barjaya jeung si Garang Larang bisa dilinglungkeun. Bet kasamaran panenjo nek apa nuju pisan abdi mah ngabandungan Barjaya anu bingung siga gitu teh Kang. Tapi sanajan Barjaya panggih jeung kagagalan kangaranan jalma anu saperti kitu mah moal oleh panasaran anu matak manehna bakal terus ngakalakeun kumaha carana sangkan karep jeung kahayangna bisa laksana. Eta anu kudu dipikirkeun ku urang mah Injani. Kapal meureunan kumaha adat tabeatna jalma anu ngaran Barjaya. Da anu matak urang tetep kudu waspada. Leres gitu kan. Padahal mah anu nulungan Ki Konceleng sareng Kang Wisrawa nya ulah kagok atunya. Terus Barjaya teh ditindak sakalian sangkan ngirangan jalmi anu ngalakukeun kejahatan teh Kang. Iya pan tujuanana oge nulungan Ki Konceleng jeung Kang Wisrawa. Kitu deui urang duaan. Sabab sanajan bener Barjaya bisa dilinglungkeun, tapi acan tangtu lamun ijen dina ilmu silat mah bisa leuwih punjul ilmu nabatan Barjaya. Kitu ari ceuk pikiran akang mah. Anu jelas pikeun lengkah anu saterusna mah urang kudu tatan-tatan. Sabab geus kabandungan waktu tadi keur ijen jeung akang jelas Barjaya mah hayang binasa ka akang. Ya, kok abdi ke memang tos kapandungan gitu Kang. Barjaya aya maksad rek binasa kitu nanti meureunan. Mun Kang Hambali tos disingkirkeun mah bakal luasa ngaguna sika diri abdi. Moal jauh ti kitu tah pamikiran Barjaya mah Kang. Ya bisa jadi kitu Injani. Ayeuna mah tinggal urang we bejaan barudak supaya non pada waspada. Mun teh mah ningali aya Barjaya datang atawa usung esangna seperti Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Ulah rek ngomong anu sabenerna.
Teu salah lamun ngabohong oge. Akang disebutkeun eueuh we. Kitu diantarana eta obrolan Adi jeung Lanceuk sajaroning laleumpang rek murumulang ka pilemburan. Wargi Dahlia urang caturkeun harita si Konceleng jeung Wisrawa dibawa ka tempat cicingna jalma anu nulungan tea. Si Konceleng jeung Wisrawa dariuk bari nyanda di jero imah panggung leutik. Sedengkeun anu nulungan teh nyelang indit heula kaluar. Si Konceleng neuteup antep ka Wisrawa bari terus nyarita. Ain eta nu nulungan kula jeung Jang Wisrawa teh katelahna teh Kirangga Wulung. Ya sakaligus masih kene aya hubunganana jeung guru kula nya teh Eyang Bongkok Jang Wisrawa. Bisa disebutkeun sakaruhun teueuh ti Galuh Pakuan kitu tah Jang Wisrawa. Duh, bagja anu taya hingga nah atuh ki. Abdi nembe terang ayeuna yen Kirangga Wulung teh tetela aya hubunganana sareng Eyang Bongkok guru Ki Konceleng. Mun ti sabrang prak ditulungan waktu abdi naon teh abdi rek dibinasa ku si Garang Larang. Nya malah umum mah geus pasti boga sangkaan abdi teh ukur tinggal ngaran. Ya demi rasa panuhun abdi ka Kirangga Wulung manawi abdi teh ngangge acuk anu sarua sarta nyamar jadi si bogel gitu tah. Pantesan kula teh asa apal ya ka si bogel. Anu tetela geuningan Jang Wisrawa anu masih kene aya di kieu na. Nya abdi oge nyunkeun di hapura ki. Waktos abdi nyamar jadi si bogel abdi teu tiasa nerangkeun anu sabenerna. Sabab upami pihak si Garang Larang terangeun abdi masih kene aya di kieu na pastina oge bakal langkung barabe kaayanana gitu. Oh pastina oge gitu Jang Wisrawa. Togon lah. Ulah dibahas deui ngeunaan masalah eta mah Jang. Memang geus kieu kuduna meureunnan amparan lalakon anu kudu disorang ku Jang Wisrawa. Tapi akhirna mah urang bisa tepung lawung deui ieu teh. Sanajan bari dina kaayaan nyandang tatu di jero alatan panarajang si Garang Larang. Ngan mudah-mudahan be bisa diubaran ku Kirangga Wulung. Ayeuna mah abdi sajanaroskeun ka Ki Konceleng ngeunaan nasib Mbah Lalana. Nah bener caritaan si Barjaya teh yen Mbah Lalana teh tos aya di kieu na Ki. Si Konceleng neuteup kahareup kalebah tempat anu kosong. Narik napas panjang bari terus nyarita. Anu diomongkeun ku Barjaya memang bener Jang Wisrawa. Mbah Lalana memang geus eueuh di kieu na. Aladan jadi korban kepentingan Barjaya anu merdaya ka sasama. Tak jadi kieu yo pengalaman anu karanapan ku kula mah ngeunahan Mbah Lalana mah kieu geura Jang Wisrawa. Ku si Konceleng dijelaskeun ngeunaan lakon anu karanapan ku diri na mangsa dirina manggihan mayit anu tetela geuningan Mbah Lalana. Wisrawa ngabandungan pinuh perhatian di barung ku hate anu ngaguru
Perasaan dapat campur aduk antara ambek jeung sedih. Sabab sanajan kumaha oge Mbah Lalana lain ngan saukur jadi guru. Nah, tapi geus dianggap jadi bapak pituin ku Wisrawa. Nah, sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun ngeunaan pangalamanana, si Konceleng mungkas goran caritaanana. Tah gitu, Jang. Kitu kaayaan anu sabenerna teh. Mbah Lalana ditelasan jiwana ku cara disedot kakuatanana make ilmu Puragalayang. Anu saterusna ditelasan ku ilmu Aji Hastabraja. Dangeunaan catatan ilmu na Mbah Lalana jeung catatan ilmu Nyimas Dewi Amba di Kula ayeuna teh Jang. Eta catatan teh disimpan di padumukan Eyang Widi Sakti. Isuk pageto lamun urang duaan geus pulih deui engke kukula dibikeun ka Jang Wisrawa eta catatan teh. Sabab anu leuwih hak pikeun ngapimilik eta catatan teh ual ti Jang Wisrawa. Ngan ka hade kula nitip di mana engke Jang Wisrawa geus nyangking sakabeh ilmu ti eta dua catatan omat tong dipake dina jalan kajahatan. Inuhun pisan kana perhatosanana Ki Konceleng. Papatah ti Ki Konceleng pasti ku abi dilaksanakeun. Upami ngeunaan incu Ki Konceleng kumaha tah? Muhun santana anu dipeuseuh ku Eyang Widi Sakti teh Ki. Ngeunaan santana ayeuna teh diasuh ku Mang Odek. Gitu di ditu teh jeung masih kene dipeuseuh ku Eyang Widi Sakti. Nya mudah-mudahan be harapan urang mah santana anu jadi incu bisa mampu nandingan ajen kasakten hasi garang-larang. Leres pisan gitu Ki. Abdi oge sami harapan teh kitu Ki Konceleng. Teras ieu Ki upami teu kaabotan ieu mah sejaya nu bade ditaroskeun ieu teh ngeunaan Aki Ranggawulung ieu teh Ki. Si Konceleng kerung bari terus ngawalon. Nah, ieu teh ngeunaan naonna kitu anu rek ditanyakeun ku Jang Wisrawa deh. Cik coba jelaskeun ka kula ngeunaan naon. Nya muhun ngeunaan raraina anu diteregos kain hideung sakumaha abdi be anu nuju nyamar jadi si bogal teh Ki. Nah sami sapertos urang duaan muhun sami nuju nyamar atanapi kumaha ieu teh. Sabab ti Sabang Prak abdi ditulungan abdi teu kabeneran bae terang kumaha rarai asli na Ki Ranggawulung eta anu abdi hoyong terang teh Ki. Ari bade naroskeun langsung ka Ki Ranggawulung asana teh kirang sopan deui Ki. Oh, masalah eta. Oh jadi kieu ya Jang Wisrawa. Ki Ranggawulung memang beda jeung urang dina harti lain keur nyamar eta mah. Tapi memang pamenteuna ruksak alatan tarung jeung siluman watu gereng anu ngaruksak kateng treman kulawarga. Nah malah garwa Ki Ranggawulung nepikeun gahandeuna pisan. Ya ti harita tutas tarung jeung siluman watu gereng tajan unggul tapi pamenteuna jadi ruksak. Terus nyeleuman jeung ngayakinkeun elmuna kaasup ngayakinkeun ilmu anu disebut sinangling jiwa. Nu kaabos ilmu sihir anu mampu ngalinglungkeun jiwa atawa batin jalma sarta bisa nganyamarkeun panenjo lawan anu matak teu aneh lamun si garang-larang oge Barjaya pada kasamaran panenjo. Nah gitu dah. Wisrawa unggut-unggutan ngarti ayeuna mah naha Ki Ranggawulung terus make tergosideun. Wargi Dahlia geningan parantos tanya kapan waktosna.
Kada diecakeun deui ieu serial si Koncleng dinten ieu nya wayahna. Siapunten anu kasuhun jalaran waktu parantos teu kapan. Atus sim kuring dinten ieu mah kedah undur pamit atur nuhun kana sadaya paratosanana punten tina sabudaya kakirangan sareng kelapatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak namanya Dahlia trung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios